Alhamdulillah dina minggu ieu urang diguyur hujan sehingga hujan ieu nambah giat kana ngaji. Dibere hujan ku Allah jak Allah sia dicoba ku aing dibere hujan ngaji moal. Ternyata nu diimahna bakal didatangan kuno nagih mah ngaji bae. Dicarekan ku pamajikanna tetep ngaji nu aman-aman mah hutang teu boga nu nagih eueuh pamajikan denok atung geus malah ngagerokeun pamajikanana neng urang ngaji duaan. Ya, urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Sateajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah. Nomor kahiji kanggo Sa'ari bin Saidi meninggal malam Jumat. Bundar almarhum Haji Sara bin Rebing Kampung Bayur untuk Lina Ratnawati binti Sirah hasilkeun hajatna. Kemudian almarhum Bapak Keman bin Maun Pakulo dan Serpong Ade Sumarna Merak bin Sedang bin Haja Anci sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian terakhir Bapak Haji Ranan bin Rabiah umurna sekitar 100 tahun leuwih. Urang doakeun nu parantos mulih ka jati mulang ka hasad. Deui harapanana iwa tidu ati urang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Ditarima amal ibadahna ditempatkeun dina rahmat jeung ridho Allah Subhanahu wa taala, dilegakeun kuburanana, dicaangkeun kuburanana bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Masih keneh nyaritakeun tentang zina nu ayeuna makin berjamur ambalaya. Teu bisa ngomong kukumaha urang soal maksiat kabair di antarana mabok, zina, judi.
ieu geus lain tahaneun ieu mah geus mun cara cai ieu mah lain bocor tapi ieu mah caah teu kumaha nahanana lantaran bibit perzinahanana ambalaya diunggal imah anu nyieun rangsangan kana zina televisi eureun-eureunna tayangan sakadaek urang HP terus-terusan nyieun perjanjian gambar geus teu kathah internet mah geus jelas iyalah kakarak datang ka tahun 2016 kadituna lain leuwih bagus ma min zamanin illa ba'dahu syarrun hiji zaman kecuali sabadana leuwih jorek terus makin kaditu ulah diharapkeun makin bagus makin jorek bahasa zaman adalah nu ngeusian zaman ai zaman mah waktu kitu-kitu bae waktu tapi nu ngeusianana makin kaditu makin ambalaya terus beki jore zaman Kangjeng Pohara jelema nyarekelan kana agama zaman sahabat zaman tabi'in atba tabi'in masih mantap bergulir di mana-mana adalah hukum Islam. Satu abad kemudian setelah zaman Wali Songo perkudetaan peperangan terus-terusan ngalawan Islam ngahancurkeun Islam datang ka ayeuna Islam encan hudang deui. Iyalah sejarah terus datang ke ayeuna urang dijajah ku kafir jajahan negara geus karasa urang zaman Belanda kamari Inggris Jepang merdekalah urang dijajahlah ku politik, dijajahlah ku ekonomi, dijajahlah ku budaya. Politik anu ngajajah di urang negara Indonesia nu mayoritas Islam, politik kafir. Urang ilu terbawa ku arus politik kafir. Perekonomian ala kafir urang dijajah ku perekonomian kafir budaya ngajajah Indonesia budaya kafir kurang kuari hirup di negara Indonesia nu mayoritas Islam minoritas kafir tapi urang didominasi ku minoritas boh politik boh ekonomi boh budaya
terus makin ka dieu makin parah sehingga eueuh we penerapan hukum Islam. Mun nyaritakeun wajib di negara wajib cek kafir, mun nyaritakeun sanksi di negara sanksi cek hukum kafir. Urang kudu sadar Al-Quran dibaca dimusabaqahkeun terus dipicu diunggal pendidikan tapi teu diterapkeun di negara. Tapi kaistimewaanana di Indonesia mah stabil. Walaupun negarana teu make undang-undang Islam, masyarakatna sangat Islami, sangat agamais. Hese taneangan negara cara negara Indonesia. Berusaha dikafirkeun terus make modal triliunan per detik ieu masih alhamdulillah. Diwahabi-wahabikeun abeh ulah kuat Islam teh. Ulah aya zarah-zarahan abeh pohoan urang ka bendera-bendera pejuang. Abeh leungiteun obor tapi terus baik zarah baik malah geus teu katahan lain ka wali bae lain ka abah ka bapa urang encek ke di zarahan baik ajeun ieu masih encek cek dana dulu pernah menguntungkan gua mau zarah aja nih sama bos gua darahnya kaditu katanya cepek. Koh nih saya anak bang koh. Dulu engkau suka ngasih keuntungan nama saya nih saya mau zarah ya koh ya. Rasain ya koh. Api di dalam ya koh ya. Udah selamat tinggal dan selamat jalan koh. Guys, tinggal singko betolol lu. Cara jadi urang sehingga aturan Islam rek salat rek teu salat eueuh sanksi rek puasa rek teu puasa eueuh sanksi rek ngazakat rek teu ngazakat eueuh sanksi rek zina rek teu zina eueuh sanksi. Lepas negara tina aturan-aturan eta. Du diurus ku negara mah perpolitikan, perekonomian, perbudayaan ala kafir demokrasi. HAM. Hak asasi manusia anu diagung-agung hampir dipertuhan ku sebagian bangsa tokoh. Tetapi alhamdulillah negara misahkeun agama dina demokrasi. Negara-negara agama-agama sebab lain make kitab Al-Qur'an. Tapi masya Allah di Indonesia mah pohar. Masjid bararagus, pondok malam mararewa. Ieu anugerah Allah. Salat lebaran mah luar-luar. Lebaran mah geus teu meuli masjid di mana-mana datang ke lapangan-lapangan. Subuh ngenduaan. Iyalah alhamdulillah ya rabbil sakit-sakit itu alhamdulillah masya Allah pohar kita ulah marhaba pacowong-cowong
marhaba muludan di bidah-bidah. Wah, ka budak-budak leutik muludan. Eta nang saha eta lamun lain nang Allah ngagerakeun atas. Mentak urang mah bersyukur ka Gusti Allah. Aya saha eta nu bisa ngagerakeun lamun lain hamba Allah moal bisa. Ngaji bae. Lamun lain hamba Allah nu deukeut ka Allah ngajakan ngaji tetep bae harares. Ngajakan kebagusan lain hamba Allah anu asli hese. Jadi tetep bae nu ngajakan ka Allah jelema-jelema nu wauh ka Allah Subhanahu wa ta'ala masih untung. Aya keneh hamba-hamba Allah anu tanpa pamrih ikhlas ngajakan ka Allah abeh salamet fid dunya wal akhirah. Jadi kajian teuing nagara mah nagara leumpang urang mah urang antepkeun urang hirup tumakninah di Indonesia sanajan engke di akhirat mah aya hitung-hitunganana tetep ya hisab. Teu mah nyaritakeun tentang zina nu teu diurus di negara. Jadi sakadar carita Al-Qur'anul Karim diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi hadis narana dimodif ku para ulama ijma ngaranna. Urang maca kitab ieu sarua jeung nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi sarua jeung keur nyaritakeun Al-Qur'anul Karim. Jadi ieu ge urang keur nyaritakeun Qur'an kan geus di kitab ge. Mantak loba nu teu kuat. Loba nu teu kuat Kangjeng Nabi ge mun datang wahyu teh langsung berubah. Langsung kesangan tungkul ku berat-berat nampa wahyu. Kabeh nu berani sahabat ngadeukeutan lamun Kangjeng Nabi keur kadatangan wahyu. Kurucun cai kesang. Mantak ku urang ku ari diterjemahkeun ku ulama ieu teh Al-Qur'an. Loba nu teu kuat teh. Aya nu nyalande bae teu kuat teh. Aya nu bari cuaca sakieu tiisna kopi ngarokok. Eta ngaranna teu kuat narima. Aya anu ngarokok mah teu ngopi mah teu tungkul. Eta ge sarua teu kuat eta lokos kitu. Ih ulah sabaraha. Ulah sabaraha ngaji kitab sebab ieu teh uraian Al-Qur'anul Karim. Oh, masyaallah karim. Teh Zaid jinah jeung sarwiti kemudian Ki Zaid dibawa ke kantor polsek diintegrasi ku Kapolsek dibawa ke Polres di Polres diserahkeun ke kejaksaan maka kejaksaan memanggil saksi opat untuk menyatakan kebenaran perlakuan zina di Zaid. Kamu yang bernama Zaid? Betul, Pak.
kamu telah dilaporkan oleh pelapor bahwa kamu telah melaksanakan zina dengan seorang wanita yang bernama Sarwiti. Betul? Cicing baik. Pendakwa atau pelapor dipanggil. Kamu yang melaporkan bahwa Zaid telah melakukan zina dengan Sarwiti. Betul, Pak? Siap kamu mengadakan saksi 4? Sangat siap. Panggil. Ini di belakang sudah ada, Pak. Masuk. Masuk. Pertama siapa nama? Saya Ahmad. Kedua Muhammad. 3 Soleh. 4 Masluh. Bagus-bagus banget namanya. Ya Pak. Ya. Saya akan tanya satu persatu untuk supaya mantap pertanyaan ini. Yang 3 masuk kamar dulu. Tanyana hiji-hiji, saurang-saurang, untuk bareng. Aturannya kos gitu. Jadi engke hasil interogasi, nah aku udah bantu. Ahmad. Ya Pak. Betul kamu menyaksikan bahwa Zaid zina dengan Sarwiti? Betul Pak. Di mana kamu menyaksikannya? Saya menyaksikan Zaid melakukan zina di Citra Pak. Citra Cikupa? Betul. Di Citranya di mana? Di Citranya di situ kan ada bundaran. Sebelah sono kanan, di situ ada rumah kosong. Nah, di rumah situlah, di pojok itu dia melakukan zina. Kamu biasa melihat? Sangat melihat. Di mana kamu melihat? Waktu dia melakukan perzinahan, saya ada di belakang. Kamu kepengen? Sangat pengen. Ente sama, saya saat sama ngomong gitu bohong. Mbaknya hakim ngomong gitu. Atuh kecak hakim, atuh saya juga pengen. Ini mah teu bareres kabeh. Ya udah. Ya, kamu masuk kamar sini. Muhammad, keluar kamu. Keluar. Betul kamu menyaksikan perlakuan zina Zaid dengan Sarwiti? Betul Pak. Di mana kamu menyaksikannya? Di Citra Pak. Akur Citra. Tempatnya di mana Citra? Pak di situ ada bundaran. Iya. Nah sebelah kiri situ. Nah di situ ada bangunan. Jadi dia melakukan zinanya sebelah kiri. Sebelah kiri. Sekali lagi. Tadi kan kanan. Coba kamu melihat Zaid melakukan zina. Betul Pak. Di mana? Di Citra. Citranya di mana? Di perumahan Pak, perumahan kosong. Dari bundaran kanan apa kiri? Kiri Pak. Wah benar ya. Betul. Betul Pak. Kamu lihat dia zina? Sangat lihat Pak. Waktu dia zina kamu ngelihatnya di mana? Di jendela Pak. Emang jendelanya terbuka? Enggak Pak, kacanya bolong Pak. Jadi saya lihat langsung di kaca begitu. Terus? Saya juga kepengen Pak, cuman nggak dikasih. Nah, etalah. Oh ya udah, berbeda kan berarti. Ya udah, kamu masuk kamar. Soleh. Ya. Sini kamu. Kamu menyaksikan bahwa perlakuan zina Zaid dengan Sarwiti? Ya Pak. Di mana? Di Citra Pak. Akur Citra namanya. Berarti tempat begituan nih. Citra nih, ada-ada aja ini. Di mana Citranya? Pak bundaran situ Pak tuh. Iya. Terus ke arah sono maju dikit. Maju. Iya. Bukan ke kanan, bukan. Ke kiri, bukan. Kemana? Lurus. Lain lagi aja. Ini cak hakim teh jadi kiai. Iya, kamu menyaksikan. Di mana? Di Citra.
Di mana citranya? Bundaran lurus, Pak. Di situ ada perumahan, rumah kosong. Nah, disitulah saya menyaksikan. Kok lain deui? Ya udah, masuk. Terakhir, masuk. Ya. Kamu menyaksikan bahwa Zaid melakukan zina? Ya, Pak. Di mana? Citra, Pak. Akur Citra namanya. Di Citranya di mana? Di situ bundaran terus lurus jauh amat. Iya, terus di sono lurus belok kanan lagi. Oh, yang mau jalan ke Korelet kali? Iya, Pak, betul. Aduh, kok hakim tahu Korelet sih? Ya saya orang situ Cekiana. Oh, jadi hakim orang Korelet. Iya, Masya Allah. Habis dari belah mana? Dari Rancakebo. Ya, hakim jore amat orang Rancakebo. Sial ya hakim, orang lembur hakim. Rancakebo, jore jasa Bandung Rancakebo. Lembur orang namun kenalan jeung awewe. Di mana AA? Abdi di Rancakebo. Jari hiji ayo. Lembur jarore jasa segala Rancakebo. Masya Allah. Ai baheula mah teu jore sebab daerah pertanian. Nya ai kuari makan urang geus industri. Jadi menyaritakeun Rancakebo jore. Kau malam belah ditu di mana abdi di Kampung Delang. Hei. Sanajan di bagus-bagus ge misalnya Delan Permai, atuh teu bagus. Geus ulah pake Permai kuari mah Delan Indah, atuh teu bagus. Ai Cilongok mak pandek kuku ge bagus bae. Cilongok Indah, Cilongok Permai. Weh, Cilongok Citi, mantap. Delan gua di kuba-kuba ge bau bae tuh Delan. Nah, cak hakim teh kok ieu beda sih lain deui. Nah, ieu kumaha ieu? Tuh. Aya aturanana teu sambarang. Wallahu ayyana syahidun lamun satu saksi menyatakan persaksian anak terhadap perlakuan Zaid zina dengan Sarwiti menyatakan zawiyatan kana hiji zawiyah di pojok bangunan min zawayal bait li zinahu kana zina Zaid. Ahmad menyaksikan perbuatan zina Zaid dengan Sarwiti di satu tempat apa namanya Citra sebelah kanan. Dicek hati ke Citra. Tak. Ini bundaran betul Pak. Mana tempat perbuatan Zaid? Belok kanan Pak. Mana rumahnya? Ini. Oh iya. Nyana didinya. Kemudian begitu ditanya yang 3 lagi, kan saksi zina mah 4. Yang tadi Ahmad. Ternyata begini, saya Muhammad beda. Sebelah kanan. Ahmad mah, Muhammad mah begitu dicek bundaran sebelah kiri. Soleh lurus masuk kiri kanan. Berarti kan berbeda. Adapun tentang zinahnya Zaid mah iya. Kemudian soal tempat citranya betul. Tetapi tempat perlakuan perbuatan zinahnya Ki Zaid saksi berbeda. Eta kumaha eta lamun kos kitu diputus ku agama eta teh lam yasbut tidak tetap soal hati.
Zaid, ya Pak, kamu telah dilaporkan bahwa kamu ini melakukan zina dengan Sarwiti dengan saksi-saksi yang 4. Pendakwa telah mengadakan saksi 4, ternyata begitu ditanya satu persatu dengan teliti, ternyata berbeda tempat. Maka menurut hukum syara Islam memutuskan, andai kata ada saksi 4 yang menyaksikan perbuatan zina terhadap seseorang berbeda tempatnya seperti sekarang ini, maka engkau Zaid telah dibebaskan dari had. Sudah, ketrok, trok, 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 pulang kamu. Alhamdulillah, Zaki Zaid. Begitu saya datang kalawak, Zaid sini. Ada apa? Ingat, Pak, itu mah sogok menyogok namanya haram. Jangan bilang haram. Ini mah negara juri kan di kita mah. Jangan pakai haram-haram. Enggak bawa uang, Pak. Utang aja tuh. Oh, haram mati hakim. Tuh mau duit ke hutang. Iyalah, lam yasbut. Tetap zina. Emang kumaha gitu. Jadi taliti di hukum Islam teh, masya Allah. Adapun kebenaran zina Naki Zaid dengan Sarwiti, andai kata betul dia melakukan, iya mah terserah. Engke di akhirat urusan keputusan dunia mah seperti gitu baik. Seperti gitu baik. Iya urusan saksi. Beda jeung ikrar tadi. Lamun langsung ikrar mah ngaku bapak abdi ngaku zina jeung Sarwiti. Boting lain zina, mana mah nyium doang zina Pak. Wah, boting tatangkeupan doang abdi zina Pak. Boting sempilkeun ka pingping doang zina Pak. Eta ikrar ngaranna. Ieu mah melalui saksi. Tetap saksi berbeda itu bisa diterima. Masya Allah. Andai kata kisah dilaporkan melakukan zina, panggil Zaid, kemudian saksi 4, Ahmad, Muhammad, Soleh, Masluh. Setelah diinterogasi sama Ahmad, ya, kamu menyaksikan perlakuan Zaid zina dengan Sarwiti? Betul Pak. Di mana? Citra sebelah kanan. Ya. Muhammad, ya. Kamu menyaksikan bahwa Zaid telah melakukan zina dengan Sarwiti? Betul Pak. Di mana? Citra. Dari bundaran sebelah kanan. Kanan. Akur. Soleh, begitu juga. Masluh, begitu juga. Selidik heula ku hakim. Ya, naik mobil sama-sama saya. Ayo, kemana Pak? Ke Citra. Cari apa Pak ke Citra? Emang jablainya mau cari jablay? Bukan cari jablay. Masa hakim cari jablay? Hakim mah tidak pernah cari jablay. Jablay yang mencari hakim. Oh iya. Maaf Pak. Gengsi hakim cari jablay. Jablay sudah berderet cari hakim. Yang bener Pak. Iya cobalah. Lu cari. Lu jadi hakim dah. Sama sama gua. Oh ada yang ridho. Ada yang ikhlas. Sial tak hakim. Ini bukan rahasia, tolol. Wah, kita ke Citra. Ya, ini bundaran. Ya. Mana tempat pelakuan zinanya Zaid? Ini Pak, ini rumah ini. Betul Ahmad? Betul. Muhammad? Ya. Soleh? Betul. Ngasuh? Betul. Oh, sepakat berarti benar. Benar didinya. Oh, berarti jelas. Zaid? Ya, Pak. Setelah dicek tempat perlakuan zina kamu di Citra, tempatnya telah dicek, ternyata saksi yang 4 menyatakan sama, baik Ahmad, Muhammad, Soleh dan Masluh. Dengan demikian kamu akan dikenakan sanksi syara. Menurut hukum Islam kamu akan dijilid 100 jilidan. Dek cerik jilid baik. Diumumkan kita ku hakim. Wahai
seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang. Hari Minggu, marilah kita saksikan. Ada dua sosok manusia yang bernama Zaid dan Sarwiti telah melakukan zina di Citra dan telah disaksikan oleh 4 saksi. Ternyata sama. Maka hari Minggu jam 8, marilah kita sama-sama menyaksikan untuk melaksanakan had menurut aturan Al-Quranul Karim. Diumumkan. Tak beda datang kabeh ke tempatna. Masya Allah. Gitu kuduna. Iya mah di orang mah diumumkan lain gitu. Saudara-saudara sekalian, marilah kita saksikan pertunjukan sepak bola yang akan dilaksanakan di lapangan Pasar Kemis. Seorang harus membayar Rp5.000 untuk pembangunan. Alhamdulillah nanti hasilnya akan dibagikan. 1 kepada camat, kedua kepada lurah, yang ketiga untuk membangun musola. Goblok untuk coba itu. Wah boh, itu masana di jero musola dak bae budak tuh. Main bola bae sama. Itu pas gitu diumumkan. Itu baheula lainnya tak. Saudara-saudara sekalian, kaum muda-mudi, marilah kita saksikan. Nanti malam akan ada pertunjukan film Bunyamin S. Tebareret. Ayo kitu diumum ke hari ini udah pernah diumum ke. Iya jauh berbeda. Dan mendak datang kabeh kurang menyaksikan. Abeh naon? Abeh sieu. Abeh ulah terulang kembali. Beres. Pidato Bapak Bupati. Saya Bupati Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa hari ini Minggu jam 8 pagi setelah diumumkan oleh pihak-pihak yang berhak mengumumkan, saya pun tidak paham siapa yang mengumumkannya. Saya tidak kenal sebab saya tidak disogok. Tolol dah Bupati. Yang jelas, marilah kita sama-sama menyaksikan. Dengan dipersaksikannya oleh seluruh masyarakat, diharapkan bahwa masyarakat harus menyadari tidak boleh ada yang melaksanakan zina, sebab zina adalah sesuatu pekerjaan yang dimurkai Allah. Ini urusan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dengan demikian, agar betul-betul masyarakat sadar sesadar-sadarnya jangan sampai melakukan zina, maka marilah kita sama menyaksikan. Tanda tertulis di bawah ini, tertulis nyana ngomong sih tertulis, saya adalah Bupati Kabupaten Tangerang. Mantep ya saya Bupati. Malah ya tanah kos gitu mau ayo Bupati mah. Para masyarakat sekalian, saya adalah Bupati Kabupaten Tangerang. Walaupun punya ranting-ranting dan cabang ialah camat dan lurah, tapi saya untuk memberikan tambah peringatan, hati-hati membayar SPPT supaya jauh eta. Jauh masyarakat asal lurah naik pasti SPPT. Pasti ente salah ente salah. Tapi masyarakat tedek pasti SPPT. Tapi lamun kieu mah, saudara-saudara sekalian, bahwa SPPT pada tahun ini seluruh masyarakat tidak usah bayar, ditanggung jawab oleh Bapak Bupati sendiri. Sebab harta Bapak Bupati alhamdulillah telah berlimpah ruah, dan untuk menanggulangi itu cukup dari harta saya sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doakan saya sebagai Bapak Bupati untuk menjadi Bupati selama-lamanya dan menjadi Bupati di dunia wal akhirat. Kepoan ngomongnya nah. Masa jadi Bupati di dunia wal akhirat? Beres kita ngomong gitu. Mudah-mudahan saya jadi Bupati di alam dunia dan di alam barzah. Aduh Gusti Allah, lagu
Nah, iya hukum Islam. Iya urang ngaji sebagai koleksi doang. Koleksi ilmu syara aya di otak urang nu teu dilakukan ku negara. Sakit. Jadi urangnya geus Zaid dibukaan bajuna, kaosna, pakaian calana doang, mulai endek 100 urang nyekel batu segegede kieu atawa 50 saurang dua atawa 20 terserah pemerintah kayak nu jelas 100 jilidan atawa dijilid mah make pecut 100 pecutan. Cek make hoe 100 we. Cek. Cek. Ulah nu bengek mah. Ha. Itunya ge indah amat. Mantap. Cek ya. Atau si Betty sini. Halo ya. 1 2 3. Aduh, itu baca kisah itu. Ya udah ada Betty aja dah. Iya. Ntar udah beres 100. Udah beres kan 100 ya? Anak ayam turun 10. Atuh kudu make algojo biasa. Masya Allah. Ialah hukum Islam. Walil qisasi hayatu ya ulil albab. Dengan hukum kisos yang diterapkan di negara sehingga masyarakat tahu andai kata nyolong dihad, mabok dihad, zina dihad, itulah hukum-hukum kisos atau zina muson ranjang, membunuh bunuh lagi, akan timbul hayatun kehidupan yang aman. Kehidupan yang aman, tentram, damai. Urang asup ka masjid, sendal tenang moal aya nu maling sebab mun maling ka nyawa pasti dipotong. Asup ka masjid, ka mana bae sapatu ditinggalkeun aman. Aman. Motor disimpen di mana bae ge aman. Sebab naon? Sebab aya nu maling pasti ngana kudu dipotong leungeun. Aman. Geus aman negara cak Quran walil qisasi hayatu ya ulil albab. Hei nu boga akal sampurna laksanakeun. Andai kata teu dilaksanakeun moal aman di negara. Nya nu mantak bahasana ya ulil albab. Ketika henteu nerapkeun hukum eta berarti sarua jeung teu baroga otak ngaraneh kamu. Kajeun teuing pinter kadeleuna otakna kadeleuna botak. Tetep bae henteu ulil albab lamun teu nerapkeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim. Dasina ngansar ka handap, saparina ngeciripit, sapatuna herang. Tapi nyana teu ngamalkeun Al-Qur'anul Karim lain predikat ulil albab. Bodoh berarti cana cak Allah, cak urang pinter, cak Allah bodoh. Ketika cak Allah bodoh, balik sia kanu bogana dikerekep sia ke di akhirat. Nah, ini bupati dulu ya. Ini gubernur ya. Cak malaikat Zabaniyah. Geus ceklan bae huluna. Malaikat jangan dipegangin. Kamu jangan dipegangin. Ntar gua kerekep lu. Geus kerekep. Ya Allah. Ku hari mah urang hayang jadi bupati, hayang jadi menteri, hayang jadi presiden. Make duit miliaran triliunan ge nu penting jadi presiden bae. Ku hari mah nyana berkorban demi jabatan isuk di akhirat. Ketika malaikat neangan wae mana bupati-bupati, mana gubernur-gubernur, abri-abri polisi-polisi, coba ka dieu. Wah, abri ngising di dinya. Polisi gitu kayaknya. Ini kumaha coba? Diintrogasi di hareupeuna neraka. Masya Allah. Gitulah urang lamun nyaritakeun tentang akhirat.
kuari orang keur di dunia tapi pemikiran orang diseberangkeun ka akhirat tuh aing bakal pae. Urang yakin ka Al-Qur'anul Karim, percaya pangeran teh Allah. Anu Allah teh boga sorga, boga neraka. Seberangkeun pikiran urang, ke aing bakalna kumaha ieu di akhirat. Tah lamun urang sering nyebrangkeun pikiran kitu moal pati teh. Ieu mah urang teu nyebrang-nyebrang ka ditu. Teu diseberangkeun ka ditu pikiran orang teh ngan sakadar di dunia jeung di dunia bae. Rugi. Kan mata kurang ngaji teh ieu teh deuk nyebrangkeun pikiran. Pikiran orang kuari keur di dunia deuk diseberangkeun ka akhirat. Sakitu guru nyebrang-nyebrangkeun ge pikiran ka mall deui ka mall deui. Ka mall deui ka mall deui. Heuy, cak guru akhirat mall. Heuy, akhirat Ancol. Heuy, akhirat Bali. Di kaditukeun ka dieu deui. Toloh. Ieu sesa tolol ya kabeh. Kajahoan cek we. Nu mantak ngaji ge teu gablek duit sia. Boga duit peda rembugeun ngaji. Ieu teu boga duit sia. Jeung sia mah frustasi we meureunana teh. Tuh cenah kiai ikhlas ngajina. Bener tah? Bisa dibuktikeun. Teu kebal teh pamajikan lain teh cai. Waalaikumsalam. Salaki kula aya ngaji kudu. Nunggu naon? Sial tah salaki. Keulas. Ulah oke sial ku kunaon urang. Geus lah balik teruskeun jangan. Dalam pelaksanaan tentang had wa yastawfihil imamu aw naibu nyumponan kapezina imam atau naib. Imam baik min hurin merdeka kaum andai kata jelas merdeka putus hukum 100 jilidan muson ranjang. Andai kata kaula mubad separuh daripada jelema merdeka. Masya Allah. Kalah wa yastawfi putus setelah diputus dinyatakan untuk dihad atau diranjam, maka wa yustahabbu hudurul imam wa syuhudi. Surakeun hadir para imam-imam, bupati hadir dan dim hadir. Kemudian atuh jaksa-jaksa hakim hadir, Kapolres hadir untuk menyaksikan pelaksanaan had atau ranjab. Wa syuhudi saksi-saksi zina anu opat supaya hadir. Masya Allah. Wa ya'uddu wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin.